anjeun muka hate anu geus lila ka kubur. Euis daek teu anjeun jadi kabogoh abi. Lamun anjeun daek jadi kabogoh abi, dagoan isuk sore di taman caket bumi euis jam 4 atawa balas surat ieu. Wassalam, Tatang Sutarman. Apa? Terima dong ya. Aduh, hujan jadi ketemuan jeung euis teh. Datang moalnya hujan kieu. Sugana datang panasna segaya kieu nungguan ka tadi. Pengorbanan lah, tungguan lah. Alah hujan. Kumahanya angka ke taman teh. Si Tatang ngantosan teu nya. Duh, geus 2 jam di sini dia. Euis can ka dieu keneh wae. Gara-gara hujan gitu. Dan baelah teu ka dieu ge. Yang penting urangnya nu kahujanan ulah euis. Sugana surat dibalas. Alah ampun teh nya Tatang, teu tiasa dongkap. Ke insya Allah suratna dibales. Kieu yeuh aya nempuan toko online teh sok segala kabita. Minta kasih AA pangmelikeun emas. Di rumah lebar lapar lah pang-pangna iya jok. Aduh, saksi bisu kisah cinta orang si Euis antap pas bulan wae mah tong di rumah sengit kene das namanya sengit kene si Euis sengit kene parfumna apa mau di rumah. Apa? Antar ke toko emas, orang beli emas. Ayo wae mencari emas. Pan itu terus aya salemari. Borora asal lemari, mas kawin gade-gadekeun. Mewah mah sok meleleungit. Aya kamari pan dipang mesiekeun 1 kilo ku aya. Borora asa kilo nu aya gade-gadekeun. Teu atuh mah kan kacangna ge can panen, teu murah kacangna. Rek iraha atuh ngajual kacang teh. Yang kewe tos harga kacangna naik. Heuh geus lah, teu ceuk. Alhamdulillah ya lo terjadi nanti di Edo jok ya kenangan yang guys masih utuh sini kayaknya guys. Tungguan waktu nih lila Deing si Tatang teh geus ngirim surat nang geus dibikeun teh acan. Tapi waktu asal lila ditungguan mah. Geus jam 2 deui pagawean geus beres, siap-siap rekatan si Tatang nanyakeun surat teh geus aya balasan kitu acan nya. Mantog heula ayeuna rek mandi
linu iya aya gitu si tatangnya sugana aya rek nanyakeun surat teh ya. Alah euy tanya ditanya era tadi ditanya ira ada ya tuh ngawanikeun diri tanya ngawanikeun diri we ieu mah. Mereka mana tuh? Bade amang ke bumi Neng. Oh, jajak tong ku abi. Yos atuh kedah ke bisa anu ngambek. Emang saha teh nu ngamek? Ke kabogo aa ngambek. Nah, da can gaduh kabogoh mah. Ah bohong. Aslina teh cius. Ai kamari napi surat ti tatang. Nampi naha aa apal. Apal atuh da ngadamel surat teh sareng abi. Oh. Nggak tuh amang nggak abi bade ka Neng heula. Oh, mangga. Nah, hanya si Eus teh biasa-biasa. Eraeun gitu papangi jeung Arjuna. Urang ka mana tuh teh ayeuna? Urang ka taman we yeuh Neng. Yuk. Ya rencana si Obed anu ngangge topi saha? Oh, atatang atuh eta mah. Oh, atatang. Neng nah haruskeun atatang, Neng bogohnya. Nya. Cie. Nah, Neng resep mah ka atatang teu ka aaday. Duka tuh bi cinta pandangan pertama meureun. Nah, teu bogo ka si aaday. Tadi bibi pendak jeung si aaday. Kasep sih make kacamata. Rata resep ke si Adai mah, resep itu si atatang. Kamananya si Neng tepuk tangan teh eueuh. Pasti di taman. Usul Aya naon teh? di teteangan hayu antar teteh ka pasar. Bade naon teh ka pasar? Hayu antar teteh ka pasar mesar jengkol. Nya hayu atuh. Dia biang katelah ka pasar, geus bibi di dieu nyalira. Nya sok we Neng, dina geus nyalira di dieu. Nya tuh biang katelah nya. Hayu tuh teh. Kalandaran saya dokter ke pasar ya. Urang mulin Sugana ya panggil jeung si Eus. Kumahanya si Neng bogo ka si atatang. Ada si atatang ngirim surat ka abi. Jadi bingung. Kamananya si Keher teh kata si Obed gitu. Urang susul sugan geus mere surat. Terus lami di dia. Terus lama. Puntennya teh abi dongkapna lami. Maksudna Ya kan teteh ngantosan abi teh tadi. henteu da teu ngantosan aa. Abi mah tadi di amang sareng Neng. Oh sugan teh ngantosan aa. Anas sepede. Teh, kemarin menekan surat di bumi. Mendak Ini ada teh surat abi, kanggo teteh. Kumaha teh jawabanana surat nanti abi? Neng ke di emut-emut heula a. Nah, bet bogo kan Neng.
ngeduka teh cinta pandangan pertama kata teh. Nya naon alasana cinta pandang pertama. Nah, abet bogo Kak Neng. Berat mau dicaruskeun mah mau bisa diungkapkan dengan kata-kata. Beratan mana aja mau engkau? Nya beratan kene cinta ditolak. Kamari abi amang ka dieu teh belaan kehujanan hayang pernah sareng teteh. Ngapunten A, kamari ge abi bade ka dieu ngan hujan. Oh, berarti teteh teh ieu abi Ieu naon? nya nampi cinta abi ka teteh. Nya atuh A, kayak urang emut-emut heula. Nya tuh teh tong lami we masihan jawabanana soalna ngatosan jawaban teh berat. Nya atuh A, antasan we sambil deui mah. Oh, nya tuh teh mudah-mudahan ditampi me perjuangan ate sia-sia. A mau kadukung lamun seandainya arang jadian kan A telang status neng janda. Nya moal atuh neng da mah bogoh ka neng tulus apa adanya karena cinta sejati tidak memandang status. Oh gitu A. Mohon teh terang tuh nami teteh sami jeung nami mama. Mama saha? Ya mama dari anak-anak kita. Teh terang tuh arti gratis Terang, teu kudu mayar kan? sana satu Naon atuh? nya gara-gara teteh jadi romantis. Kela-kela nah juga si Tatang si Tatang nah jeung si Euis cing orang sampeurkeun. A, Bulan itu aya adai. mana teh? Itu A. Duh, aya si ada euy. Mereka mananya si Gede? Ah, kalau mungkin ah. Jelma bolok itu mah bisa dibawa dong. Sampai ke heula ah. Si euy salah ngomong. Tang biayain ka ieu mah Sarua orang rek imah maneh dia teh. namanya jeung si Euis. Kan mereka jodohkeun maneh teh. Ai suratnya geus aya balasan can. Acan sana heueuh san dipikir-pikir heula kagak ke putus jeung kabogohna. Terus iraha tuh mereka putusan. Heueuh sana cek si Euis mah sabulan deui. Dagoan we atuh cing sabar. Lila teuing ya Arjuna geus teu kuat hayang kawin. Arjuna ti mana sunggokong dia mah. Eta lain kemaran maneh. Gabah ngomong teh. Pedah we loba beungeut eta bulu na beungeut maneh. Itu kasep kieu sia mah. Ha itu orang kaya mah orang ngopi. Hari itu si Euis kumaha arek ditengahkeun. Go baeng ke deui lah si Euis mah. Urang aya perlu ka mana? Ka atuh dagang urang bebeja heula man. Heuji tuh. Teh wios uwi heula. Soalnya itu aya si Adai. Nya wios A. Si Euis teh di nyarira. Wios we sugan si neng ka dieu deui. Oh, mun atuh uwi heula nya. Mangga. Ah itu Atata menikah gitu genderaan ah. Atang, ah kawin heula yuk. Nya nih ngatur nuhun.
bumi ada heula. Kan tinggal neng. Terbalik sih neng mah kakak ninggalkeun. Jadi we euceul loba nu ngaheureyan tukang ojek. Tapi kan baik kita enggak euceulna ini. Serius benar rame. Dasar nyaliknya. Bergerak. Ben, kamu nggak jauhan, Ben? Alah, motor si A buah-buah katen si Eus. Kangen. Gandeng lah kangen-kangen. Pulang atuh deh nih amak-amakan wae. Nah hadinya tuh era sakit tunggu semoga pemajikan. Yang tuh neng, soal cinta mah amal isin. Udah ka era maneh mah. Buah-buah katen si Eus. Awas kapanggil jeung si Eus, bobok deui gerak. Neng, ate, bawa kene ka neng teh. Bullshit. Aslina, kamu neng percatat mah, cadang beda diceraikan ku A, ngelaan neng. Si ganunya sakit susis dirinya mah. Sana susis neng ama, pan ama mengalah kalau istri mah. Geus lah geura balik di si aya si Ceedo. Iya satu neng Ceedo neng, sebenarnya tuh A diceraikan, neng teh sembarangan di jeung neng. Meni pede, sadi nu hayang ka AA. Apa neng? Ada apa? Neng teh masih cintanya ka A, masih kena lope. Neng mah tuh cinta, AA mah gede wadul, loba modus. Bohong lagi apa? Neng masih cintanya ka A, masih kena lope. Bener lamun neng masih bogoh ka AA, AA bakal nyelekeun Ceedo. Naros neng, tapi neng naros mah henteu. Ngomong naon maneh? Mana nyeraikeun orang? Mau mah bohong mah ya bodohan, acting dia mah. Teu kapok-kapok sia ulin dikasih Eus hayang smackdown deui. Ulah atuh mah, bener kamari gitu, cager saminggu nyari awak. Nah, atuh ketemuan deui jeung si Eus. Sanes ketemuan mah. Tadi teh ayah teh bari nyusul mama ke pasar. Bisi aya ojek nu daekeun nyenak mama. Nah, ada moal itu motor ditumpakan ku urang ge. Nya bisa tuh mah ayah mah. Loba alasan maneh mah hayu balik. Nya atuh mah. Ih, amit-amit. Sok. Sok bulu orang balik. Aduh mama teu mumpak di tukang eta, jokna teh kotok. Turun. Padul paling gimana mah mau temukan ku urang. Asli nama tuh tinggal di mana ge kempes. Kurang dorong ya. Oh, teu ecreng. Sok teu dorong.
mun diripuh aing ada orang motor tuh. Cel. Itu bana lu. Mama suka jero acannya. Duh, jauh kenangan yang euis muka diukan. Sulane aya keneh sengit keneh. Aya keneh seperti kieu. Action. Action. Baru na asak kilo nu aya gede-gedekeun. Berat, bapak kaceng na oge cantan. San. Langsung ganteng ngatosan AA. Teu kapok-kapok. San. Teu kapok-kapok sia tuh. Kelak. San. Ya kitu teh. Berat mun dicaroskeun mah. Nya abi ya. Action. Aslin. Action. Ya kitu teh. Action. Aa mau kaduhung, lamun seandaina arurang jadian, kan Aa terang satu seneng janda. Nya moal atuh Neng. Kena ama. Action. Salah. Action. Itu satu A. Action. Atang. Ke bumi heula. Sari tang sari. Cingang sari. Action. Buru. Aduh, mama tamu pak itu kan. Eta jokna utei kotok. Turun lah, turun. Atur nuhun para tonton, kalian tong hilapnya di like, Komen. Share. dan subscribe. Karena subscribe itu gratis, guys. Dadah.